malati sagagahung nu mekar di pakarangan rawati ulah timbang teu acan tunangan malati sagagahung nu mekar di pakarangan ngan hate nu teu melah emut kasang panutan kembang indah sari anu sok kapi ati ligarna ati dasar kembang sejati malati sagagahung nu mekar di pakarangan anu ligar nambah wangi kembang indah sari malati sagagahung nu mekar di patamanan malati nu keur timbang anu acan tunangan bodas estunya cas kembang mata waas nu ligar di taman siga nu ngagupayan malati sagagahung nu mekar di pakarangan ulah watir ulah timbang teu acan gaduh tunangan malati sagagahung nu mekar di pakarangan ngan hate nu teu melang emut kasang panutan kembang indah sari anu sok kapi ati ligar na ati dasar kembang sejati malati sagagahung nu mekar di pakarangan nu ligar nambah wangi kembang indah sari malati sagagahung nu mekar di patamanan malati nu keur timbang teu acan tunangan bodas estunya cas kembang anu mata waas nu ligar di taman siga nu ngagupayan malati sagagahung nu mekar di pakarangan ulah watir ulah timbang teu acan gaduh tunangan malati sagagahung nu mekar di pakarangan ngan hate nu teu melang emut kasang panutan kembang indah sari
anu sokapi ati ligar na ati dasar kembang sejati malati sagagang mekar di pakarangan nu ligar nambah wangi kembang indah sari malati sagagang nu mekar di pakarangan malati nu keur timbang teu acan gaduh tunangan bodas estu nyacas kembang nu matak waas nu ligar di taman siga nu nganggu payan ngajaring anak najan sing mata pusing teu oleh dede mikanya asih dimomong jeung ditimang du indung ngaping ngadama-dama anak ngamule buah majung-jung tur anak dikieun puputon du indung timang titi ngamong anak du indung aduh indung teu oleh nikahnya ngajaring anak najanung sing mata pusing teu oleh dedeg mikanya asing dimomong jeung ditimang du indung ngaping ngadama-dama anak ngamule buah hate ngajungjung tur anak dikieun puputon du indung timang titi ngamong anak du indung aduh
Teweleh mikanya ngajaring anak najan rusing mata rusing teweleh dedeg mikanya asih ngomong jeung ditimang du indung ngapi ngadama-dama anak ngamule dua hati ngajung-jung tur anak iki yen puputon sebab cinta yang tak poin ayana di jama tukang ulin dengan celong papanasan dicagerku diwedakan kokoloten bikin hati jadi minder bongana sok mindeng teuing ngider lamun ngobrol masa moan panejoan kokoloteun kudu gancang di ubaran mun lalaki kudu daek momobilan mun awewe kudu daek orokan kokoloteun hilang musnah ganti ngaran bubudakeun tapi kuring boga hiji pamadegan gersakurnu boga eta ngaran kokoloteun pibeung hareun asal bisa minjam injem sebab cinta yang tak poin ayana di jama tukang ulin dengan celong papanasan dicagerku diwedakan kokoloteun bikin hati jadi minder bongana sok mindeng teuing ngider lamun ngobrol masa moan bahan panejoan kokoloteun kudu gancang di ubaran mun lalaki kudu daek momobilan mun awewe kudu daek orokan kokoloteun hilang musnah ganti ngaran bubudakeun tapi kuring boga hiji pamadegan gersakurnu boga eta ngaran
kokoloteun pibeung hareun asal bisa unjam injem. Sebab cinta yang tak poin ayana di jama tukang ulin mindengan strong papanasan dicagerku diwedakan kokoloteun bikin hati jadi minder bongana sok mindeng teuing ngider lamun ngobrol masa moan panejoan kokoloteun kudu gancang diubaran mun lalaki kudu daek momobilan mun awewe kudu daek orokan kokoloteun ilang musnah ganti ngaran bubudakeun. Tapi kuring boga hiji pamadegan keur sakurnu boga eta ngaran kokoloteun pibeung hareun asal bisa unjam injem. Sebab cinta yang tak poin ayana di jalma tukang ulin mindengan strong papanasan dicagerku diwedakan kokoloteun bikin hati jadi minder bongana sok mindeng teuing ngider lamun ngobrol masa moan jadi bahan panejoan. Pikaresep ku pria jeung wanita
Dharma Putra. Nu dibaca panggulana pada buntutna serial heureuy priangan kanai dalangna Berita penting diluli-luli teu kataji di poeng batu main judi. naon seni anu panglarisna dipikaresep ditonton jamaria Seni suara ibing jeung penca kaca pisuling kalanggengan urang Sunda. leuwih laris film porno nu nongton mau jeung jantung bae sono pokok nenja nu danton Ulah lekcul jeung seni pribadi urang mumule sing inget ka harga diri. naon koran anu panglarisna dipikaresep ku jama kalaria Gala Purnama mimbar berita Kala Mandala Anjang Raya Dharma Putra. nu dibaca panggulana pada buntutna serial heureuy priangan kanai dalangna Berita penting diluli-luli teu kataji ubeng batu main judi. naon seni anu panglarisna dipikaresep ditonton jamaria Seni suara ibing jeung penca kaca pisuling kalanggengan urang Sunda. leuwih laris film porno nu nongton mau jeung jantung bae sono pokok nenja nu danton Ulah
muncang kaparance digogoku anjing gede numpat ka Palembang lebe malam minggu datang apel kasih dia si mojang bawel calon mertua anu rewel mau apel disuruh ngepel cang cang angge mulung muncang kaparance digogoku anjing gede tumpat ka Palembang lebe dasar sia milik diri bukan cium tapi dimaki pulang ke rumah sakit hati bisa-bisa bunuh diri. Muncang kaparance digogoku anjing gede numpat ka Palembang lebe malam minggu datang apel kasih dia si mojang bawel calon mertua anu rewel mau apel disuruh ngepel cang ujang angge mulung muncang kaparance digogokku anjing gede numpat ka Palembang lebe dasar sial milik diri bukan cium tapi dimaki pulang ke rumah sakit hati bisa-bisa bunuh diri. Ujang angge mulung muncang kaparance digogoku anjing gede numpat ka Palembang lebe malam minggu datang apel kasih dia si mojang bawel calon mertua anu rewel mau apel disuruh ngepel cang ujang angge mulung muncang kaparance digogoku anjing gede numpat ka Palembang
sajen bingung milihan pujaan hate hiji oge anu jadi aya bae kakuranganana mundur selangkah mundur dua langkah lalu aku balik kanan mengambil langkah 1000 mundur selangkah mundur dua langkah lalu aku balik kanan mengambil langkah 1000 itu bujur anu dempok biola bitisna jak sisa jantung ping-pingna lir ping-ping simet ngan hanjakal dampal suku rorombeheun mundur selangkah mundur dua langkah lalu aku balik kanan mengambil langkah 1000 mundur selangkah mundur dua langkah lalu aku balik kanan mengambil langkah 1000 pinalepna lir gunung sakembaran cangkengna cangkeng papanting lempana lir macan tenangan ngan hanjakal kulitna pinuh ku hapur mundur selangkah mundur dua langkah lalu aku balik kanan mengambil langkah 1000 mundur selangkah mundur dua langkah lalu aku balik kanan mengambil langkah 1000 Raina ngadaun sereh tarangna teja mentrangan halisna ngajeler pae ngan hanjakal irungna namru tepugu mundur selangkah mundur dua langkah lalu aku balik kanan mengambil langkah 1000 basa bulan musa pasihikeun nyaangan buntut mega ting arungkul ngajauhan bentang ngarapang ngan ukur tambah ngarewong
dewasa nyieun lalakon waca pisan manehna datang ka imah uluk salam neruskeun turun karanjang patan kingkin mikiran nu lawas ilang mending nyambung dudulurang tapi basa bulan mabra mega hideng megat datang ngahalangan icep bentang beciga nu ngaracunan nu ilang junuk dadakan jeung manehna setra kuring sa kocoran aya peda nu bisa megatkeun rasa tanda tanya na pikir bagale wota teu nyaho kudu kumaha basa bulan nusa pasikeun nyaangan buntut mega ting arungkul ngajauhan bentang ngarapang ngan ukur tambah ngarewong dewasa nyieun lalakon waca pisan manehna datang ka imah uluk salam neruskeun turun karanjang patan kingkin mikiran nu lawas ilang mending nyambung dudulurang tapi basa bulan mabra mega hideng megat datang beciga nu ngaracunan nu ilang junuk dadakan jeung manehna setra kuring sa kocoran taya peda nu bisa megatkeun rasa tanda tanya na pikir bagale wota teu nyaho kudu kumaha basa bulan nusa pasikeun nyaangan buntut mega ting arungkul ngajauhan bentang ngarapang ngan ukur tambah ngarewong dewasa nyieun lalakon waca pisan manehna datang ka imah uluk salam neruskeun turun karanjang patan kingkin mikiran nu lawas ilang mending